Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang di dina channel Api Handy Official. Iya, saya acan di kawitan simkuring umajak kanggo sadayana kanggo nge-like, comment, and subscribe channel Api Handy Official. Insya Allah dina danget ayeuna urang sami-sami medar perkawis sisindiran. Ieu contoh sisindiran mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur direbut batur mamamnya direbut batur nu kahiji nu kaduana deui kini kuang-kuang belekok di sisi pager nini hoyong tuang dibekok ku aki jeger eta contoh sisindiran nu katilu sapanjang jalan soreang moal weleh di aspalan sapanjang tacan kasorang moal weleh di akalan. Oke, satu acana hayu orang sami-sami pedar perkawis wangenan sisindiran. Naon ari sisindiran teh? Sisindiran asal tina kecap sindir anu ngandung harti omongan atanapi caritaan anu dibalibirkeun hartina henteu togmol atanapi langsung. Nah, luyu jeung hal eta dina sastra Sunda anu disebut sisindiran teh nyaeta karya sastra anu ngagunakeun rakitan basa kalawan dibalibirkeun. Dina sisindiran eusi atawa maksud anu dikedalkeun teh dibungkus ku cangkangna janten aya cangkang aya eusi. Oke, salajengna wangun sisindiran. Wangun sisindiran kauger ku Purwakanti jumlah engang dina unggal padalisan jeung jumlah padalisan dina unggal padana. Ku kituna sisindiran teh kaasup kana wangun ugeran hartina puisi. Oke, nah ayeuna urang sami-sami nyontoan sisindirannya. Contoh nu kahiji, batur mah jalan kadago, abdi mah reka jatayu. Batur mah mareunang jodoh, abdi mah angger teu payu. Alah angger teu payu teu aya usahana rupina mah. Nu kadua, tibatan karaja galuh mending ge kasuka haji, tibatan ulin tepuguh mending ge diajar ngaji. Wah, hebat pisannya, daripada ulin tepuguh mending ge diajar ngaji. Sok hayang nyaba ka Bandung, sok hayang nyaho nanjakna, sok hayang nanya nu pundung, sok hayang nyaho nyentakna. Eta ku ngaoconan wae nu pundung jadi we disentak. Nu salajengna aya meri dina rakit dititiran jeung di kilo lain nyeri ku panyakit mikiran awak nu jomblo. Alah jomblo hidup jomblo. Aya oge nu sapertos kieu mencit meri dina rakit boboko wadah bakatul lain nyeri ku panyakit kabogoh direbut batur tah mangga. Salajengna buah pala daun cikur jambu mede ditawuran di sakola kudu akur kahade ulah tawuran kade atuh menyebudak sakola tawuran mending berprestasi. Tici kajang tici amis mapai Tegal ka Cimindi aya mojang meni geulis hanjakal tara mandi. Alah tara mandi bau ta bau atuh kedah diruruan rupina mah kitu. Tah eta perkawis sisindiran. Aya oge anu sapertos wawangsalan blut sisit sabak darat kapirarai siang wengi wangsalna orai. Teu beunang di hurang sawah, teu beunang di pikamemet, wangsalna simet. Tah eta parogi sadayana anu salajengna nu namina sisindiran aya wangun aya eusi. Boh wangun boh eusina saminya aya tilu. Wanguna aya paparikan, aya rarakitan, aya wawang
salan. Ari eusi nama aya silih asih, aya piuruk sareng aya sesebreta. Ieu ciri sisindiran anu salajengna. Sisindiran teh mibanda sababaraha ciri. Ciri nu kahiji ngabogaan cangkang jeung eusi. Jadi dina sisindiran mah pasti bakal aya cangkang jeung eusi. Nu kaduana unggal jajarana diwangun ku 8 engang. Lajeng nu katiluna sora pokal dina tungtung jajaran cangkang murwakan ti jeung pokal dina tungtung jajaran eusi. Oke, eta ciri sisindiran. Nah, ayeuna aya nu disebut rarakitan. Naon ari rarakitan? Disebut rarakitan teh lantaran wanguna anu papaknya papak saimbang dipuhuna ditungtungna dipandekeun we kana rakit. Cirina rarakitan nu kahiji diwangun ku cangkang jeung eusi. Cangkang jeung eusi pada papak di puhuna. Cangkang jeung eusi kudu sasora sarta murwakan ti engang panungtungna. Lajeng jumlah engang dina unggal padalisan aya 8 engang. Nah, ditilik tina eusina rarakitan teh aya silih asih. Eusina silih asih, cinta jeung birahi. Contona sapertos kieu. Kamana boboko awi sok sieun leungit di dapur, kamana kabogoh abdi sok sieun direbut batur. Tah eta aya asihnya aya cinta lah cinta. Naon ari cinta? Cinta teh ngalicin nepi ka rata. Nah, salajengna aya nu disebut piwuruk. Ari piwuruk mah eusina piwuruk nasehat atanapi tuladaneun gitu. Contona tibatan karaja galuh meningge kasuka haji, tibatan ulin tepuguh meningge diajar ngaji. Oke, nah eta piwuruk. Anu salajengna aya nu disebut sesebred. Ari sesebred mah eusina leluconnya kritik atanapi ocon lah eusina teh. Contona sapertos kieu. Kajen hunis lain awi, hayang soteh ngalapiit. Kajen geulis lain asli, dapuguh kandaku kunaon ci kira-kirana? Kandel kaciwit gitu ta. Kandel kaciwit. Oke, salajengna aya nu disebut paparikan. Paparikan teh disebut paparikan lantaran sorana padeukeut antara cangkang jeung eusi. Kecap paparikan asalna tina parak anu hartina deukeut. Cirina nu kahiji diwangun ku cangkang jeung eusi. Nu kadua cangkang jeung eusi teh padeukeut murwakan ti sorana. Nu katilu jumlah engang dina unggal padalisan aya 8 engang. Sami sareng rarakitannya dina paparikan ge nu kahiji anu disebut silih asih. Contona boboko eusina gelas, piring pisin rejeung sendok, bogoh kabatur sakelas matak isin lamun paamprok. Eta nu kaduana aya piwuruk. Ari piwuruk mah eusina sami nya nasehat ngawurukan. Aya manuk dina pager digantelan kaos nilon. Lamun urang hayang pinter ulangan ulah sok niron. Nu salajengna sesebred eusina ocon. Tici kajang ka Ciamis mapae Tegal ka Cimindi aya mojang mani geulis hanjakal tara mandi eta. Nah, anu salajengna para wargi aya nu disebut wawangsalan. Ari kecap wangsal teh asalna tina kecapu. Ari kecap wangsal asalna ti basa Jawa anu ngandung harti jawab. Aya nu nyebutkeun tina kecap angsal anu hartina asal. Malah oge aya anu nyebutkeun robahna tina wangsul anu hartina balik. Nu jelas dina bahasa Jawa oge aya anu disebut wangsalan. Anu asalna tina wangsal nyaeta ungkara basa anu nyamunikeun pijawabeunana dina kecap nu murwakanti. Nah, eta ciri wawangsalan salajengna. Ciri wawangsalan hiji diwangun ku cangkang jeung eusi. Sapadana diwangun ku 2 padalisan. Padalisan kahiji cangkangna, padalisan anu kadua eusina. Unggal padalisan diwangun ku 8 engang.
Pada lisan kahiji cangkang mangrupa gambaran, katerangan atawa soalan ngeunaan hiji hal atawa barang anu kudu diteguh pieusieunana dina pada lisan kadua. Eta barang atawa hal teh nyamuni dina salah sahiji kecap anu aya dina pada lisan kadua. Contohna sapertos kieu ye. Belut sisit sabak darat, kapirarai siang wengi. Teguh naon wangsalna. Oh, belut sisit sabak darat, kapirarai rai. Oh, berarti wangsalna orai gitu ta. Pada lisan kahiji cangkang upama dijentrekeun mah mangrupa soalan sato naon anu rupana siga belut sisitan jeung sok ka darat. Pijawabeunana aya dina salah sahiji kecap dina pada lisan kadua, kapirarai siang jeung wengi. Jawabanna orai anu muruakan ti jeung kapirarai. Rupina sakitu pedaran perkawis sisindiran dina danget ayeuna. Simkuring umaja kasadayana sakali deui ulah hilap like, comment, and subscribe channel Api Handy Official. Tepang deui dina pedaran anu salajengna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag ah.